Nah, salurat ulang minta hampura ih. Mau sayang. Mana mah gitu kasal kita. Mana gitu kau orang? Gitu kumaha mana ih. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi mantapnya ke orang mau dimaafkan. Sabodo teuing. Anjing iya mah. Abang punya uang disayang, abang nggak punya uang, abang dikenal kok nih. Hei, Dan orang sok perhatikan deh. Mun awewe zaman ayeuna mun dibuat kana motor, sileung eta kasuk kana saku jaket, mun saku celana hanya. ya tuh nggak sama katirisan ki. Mama teh papanasan geus hidup teh ya. Oh, gitunya. Ya, jadi Naon? biasanya punya omanu. Heeh. Punya omang teh sok haneut saking ngeunaheun. Atuh hayang urang ini. Iya, iya. Bener ya. Oi, Sam. Gawas. Gawas, non. Orang teh bogo ka mana teh? Orang teh nya gelis, seksi, soleha, bahel. Bener sih. Pokoknya mah segala komplit, paket komplit. Cocok pisan jigana di urang, di komentar urang mah. Oh gitu. No bener ki. Ya bener atuh Nat, mata kurang bogo ge. Heeh, tapi ayeuna teh hayang berguk atuh mau sakilas info dah. Kenah sih katanya. Jadi jelema benghar, konglomerat, sare duitnya berkeun. Ini ngisi pinu. Isuk pake toge, orang kudu jadi jelema benghar, pasti. Wah, iki. Woi, Ari mana ditinggalan ku urang ngomong sorangan mah coba kesonan ku no, ari mana? Nat, orang teh keur ngabayangkeun jadi jelema benghar, konglomerat. Aduh, pasti ngeunah hidupna heuh. Tapi urangnya pasti bakal jadi jelema benghar, Nat. Tingalikeun we. Kan aku mah hayang mana hirupna kitu-kitu kena kehet. Nu penting mah bersyukur. Da urangnya bersyukur atuh, Nat. Tapi supaya gitu ge, orang bakal jadi jelema benghar, Nat. Tingalikeun we. Jadi jelema benghar mah ki. Gampang, Nat. Tah, ayeuna kan malam Jumat. Tugas mana? Jaga lilin. Aing nu niat beli nama. Bawa cium. Aduh, Nat. Naon? Ketiris kieu. Geunahna naonnya? Naonnya ki? Jigana anak mah kopi sakit mah. Kopi. Biasa eta mah lain sih kana lain eta. Terus naon atuh? Si kana mah nu haneut mah nangkep maneh terus jadi haneut urang teh. Duh meniliar kieu si rate Gusti. Duh. Ka rumah sakit atuh. Sudah dirawat. Nah, imane mulai sieun sagala. Pugu alus dirawat mah. Alus kumaha di mana? Yeuh nya, maneh teh dirawat we sataun mah. Tangke bakal diangkat jadi dokter. Nya kamu ulang diangkat jadi dokter, apa sih kok yang diacak-acak? Kering, dewas aing. Mulai di dieu. Ya enak jalan-jalan atuh di dieu ge akan menikmati alam orang mah aing. Oh, kena saya. Alus ya, kapok. Alus pisan. Mana tahu di dieu? Oh, nya saurang teh hayang kirim. Tapi urang teh kedua duit. Jadi naha tuh kecil ini coba pisan. Oh, mata kalau bakal sorangan sigana pamitin dapur gitu. Jadi kan orang bisa dipangatin. Sigas kasih apa tak? Pangatin aja. Bahaya.